nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan sahajeng kita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun. Oh warai kacirita nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat nah geus disalamat-salamatkeun mantap ku ari ulah-ulah cicingin geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjid aing teu bisa jam 9 mah teangan didinya tihang jang nyalande. Untungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tambah baturan atas tasbih teh nyaho nya barang hudang aya tasbih aing ka mana. Karuat teh baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ya ingat wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.